Awas woi. Jauh. Awas woi, awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana pamirsa. Tepangkeun anggeun kuring Hesti Adriani bade ngadugikeun warta ngeunaan kana bencana longsor. Nu lumangsung kajadianna di sababaraha tempat di Jawa Barat. Mangga langsung bae urang nuju ka warta anu munggaran. Longsor anu lumangsung di Desa Sukaharja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, nyebabkeun puluhan imah ruksak ku lantaran kataranjang material banjir. Di Kampung Ciputih, Tangoh, Bogor, Jumaah tanggal 3 Januari 2020, katembong imah-imah nu aya di deukeut gawir kaurug ku taneuh. Ngan ukur aya sababaraha di antara anu katembong bagian hateupna jeung babaraha deui rata kaurug ku taneuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun karerencangan abdi nu aya di studio. Abdi nuju aya di tempat kejadian longsor nyaeta di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Abdi nuju sareng warga anu ningal kajadianna. Kira-kira aya sabaraha hiji imah anu kaurugan ku longsor teh? Aya 30 imah anu kaurug ku taneuh. Eta sakampung ngan ukur di dieu. Aya oge sabaraha imah anu masih keneh utuh. Aya oge sabaraha imah anu katempoan hateupna hungkul. Warga nyebutkeun longsor anu lumangsung kasebat kajadian dina poe Rebo isuk. Samemehna longsor teh dimimitian ku lini sakitar jam 7.32 waktu Indonesia bagian Barat. Kumaha kajadian mimitina eta longsor teh? Ari mimiti kajadianna mah aya lini samemehna jam 7-an. Terus eta taneuh mimiti longsor teh sekitar jam 8. Abi keur ngopi di hareup teras, terus taneuh langsung ambruk longsor ngrug imah-imah nu aya di dieu. Hatur nuhun ka Irma anu aya di tempat kejadian.